inget keur carita jelema aya baheula nu pelit dasa. Ieu mah dongeng saeutik mah ieu. Aya jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Baghdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentat teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna. Saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan. Di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate. Barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga iman nu pelit teh ditewak. Ewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit asa teh pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib. Nya ge geus gideg bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jangan susah jangan aing kadung eureun boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak kekeun aku aing dahar ge dahar isuk sore pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus ngambe sate kok kieu deui bisa dikasih wallahu alam ceuk ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanna cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe bisa nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah sakena maksudna ngeunah seungit heuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener genda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa oh jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya besi ngambe ceknya ya ditangkap didenda kadinya liwat kadinya ka imana liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnya didenda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda parah teh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teh menang neuleuh kudu kieu bae tah aman satpam makanya namun teu kieu satpam anggap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan gitu pamajikan ceuk minta tolong ke kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana cago dasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara oh kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas